Aing gabrek boleh dikasih ijakeun. Ja. What? Naon? Dia ka jero. Ieu aing boga boleh, da aing teu beuki da jeung sia we aing mah da beuki nage roti atuh. Eta make nahaon sia gaya? Dia teh urang teh rada rontok, rambut teh makana urang teh meuli minyak kemiri. Wih, aing ge rontok seteh. Arek make atuh. Sok atuh, tong makekeun cobaan. Nah, ini adalah minyak kemiri bakar. Jadi manfaatnya itu mengatasi rambut rontok dan menguatkan akar, melebatkan dan menyuburkan pertumbuhan rambut, menghitamkan dan mencegah rambut bercabang. Cara pakainya mudah kok. Gunakan sebelum keramas, aplikasikan ke kulit kepala, pijat 2-3 menit. Bilas, lalu gunakan air sampo. Yang mau, boleh cek keranjang kuning aku sekarang. Baraha antara ieu ja. Murah, cuma 20 ribuan. Geuning murah sia ka beli baraha. Per hiji urang mah. Mun di aing meuli salosin. Arek mah salosin wae di mana?